Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hendak deui sareng simkuring satacana abi bade narosala kumaha dalaramang anu naronton terus ka kulawargina anu di Barumi kumaha sararehat. Mudah-mudahan sing sarehatnya terus oge dilancarkeun segala urusan dunia sareng akhiratna, dipasihan milik rezeki ku Gusti anu cukup, amin. Seperti biasa di video ayeuna abi masih terus ngebahas tentang mangrupi-rupi jampe nya, jampe anu ti kapungkur. Nah tapi seperti biasa sataacana abi simkuring nyuhunkeun heula di subscribe channel ieu. Nah, bilih nu teu apal naon subscribe teh, coba di handap video ieu aya tulisan subscribe, sok dipencet lah tombolna nya ku abi diantusan. Oke, lamun anu entos mencet tulisan subscribe na abi ngahaturkeun nuhun. Terus semoga video abi ieu tiasa bermanfaat sareng nyanda kabarokahan kangge urang sarerea. Nah, simkuring ayeuna bade masihan terang tentang jampe pangleumpeuh hawa nafsu. Pangleumpeuh teh naon? Nya mun ceuk urang mah secara ayeuna mah ngarepehan lah, ameh teu nafsuna teu gede teuing. Lamun keur ambek nya sugan we leuleuh kitu hatena teh nya. Nah, sok bilih aya anu keur saha keur ngambek sok dicobian jampekeun ka anjeunna, tapi untung naros cara ngamalkeunna nya. Da simkuring mah moal tiasa ngabantosan carana kumaha-kumahana. Ya abi mah kur tiasa masihan tentang jampe na hungkul nya. Sok bilih bade ditulis ayeuna jampe pangleumpeuh hawa nafsu. Bis baju leuleus, bis baju leuseuh, bis baju leuteuh, bis baju paeh, rep sia kana angeun sia. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, mung sakitu jampe pangleumpeuh hawa nafsu teh eta meureun kapungkurna ge sok diangge nya ku kolot urang baheula. Sakali deui simkuring mah kur tiasa ngingetan sareng ngajaga titipan ti karuhun ti kolot baheula ieu teh harta karuna peninggalan baheula entong sampai ka leungit nya. Da ali lain ku arurang bade ku sahadi ngajaga warisan tradisi ieu teh. Sakali deui abi ngucapkeun hatur nuhun ka anu watos ngasubscribe. Bilih resep kana videona sok dipencet tombol like na. Bilih aya masukan kurang-kurangna kumaha sok dikomen we. Bilih bade video ieu bermanfaat sok dibagikeun nya. Pesan terakhir di simkuring tong hilap sodakoh. Da sodakoh mah moal nyieun miskin. Eueuh aya naon gara-gara sodakoh jadi miskin eueuh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.